Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota utamina alo-alo anu mika reueus, anu mika resep, anu mika deudeuh kana seni tembang utamina tembang pager agengan. Wilujeng tepang deui sareng emang ngalajengkeun hanca anu parantos katunda dina sababaraha waktos kapengker urang neraskeun ngawanohkeun tembang pager agengan. Upami telepat urang parantos wanoh sareng dua wangun tembang pager agengan atanapi dua lagu tembang pager agengan. Anu kahiji dina Pupuh Asmarandana, anu kadua dina Wanda Pupuh Kinanti. Insyaallah ke aya dina Asmarandana oge urang aya variasina kitu deui anu dina Kinanti oge bakasar babaraha rupi. Namun ayeuna urang wanohkeun heula hiji-hiji unggal pupuh. Kaleresan dina kasempatan ieu anu bade diwanohkeun teh nyaeta Pupuh Sinom, dan pager agengan dina Wanda Sinom. Urang sebat bae Sinom pager agengan. Mangga sapados teu nyangklong kana waktos sateu acana urang diajar engke sajajar atanapi sapadalisan. Ayeuna urang wanohkeun heula nu kumaha Sinom pager agengan anu versi kahiji tapi versi buhun anu pangheubeul-heubeulna dina pager agengan. Saperos biasa urang kawitan laku narangtang pager agengan. Pager agengan nu ngaleuh nyeleketek langit. Pager agengan di dieu yen urang atasih Sinom sulukna nonoman bangsa boros harati surati undak pupuh papadaan robah sari nukawarti endah rasa sanubari saterusna nu kacatur sanggeus ka bawah Sumedang pager ageung asalina jenis ganti ngaran turun majadi kawadana. Tah kitu kena-kena saperos kitu Sinom pager agengan. Saperot biasa dina pager agengan aya alok. Dan tabisna tadi aya alok panyelang saras nama nyaeta sabada padalisan anu kadua di dieu nya anu rumpakana sami sareng padalisan kadua namun
digalindengkeun dihaleuangkeunna ku alok jadi sanes ku penembang anu aslina. Cobian urang lebetkeun alok panyelangna ieu salah sawios alok penyelang anu pondok dina sinom pageragengan margi engke aya alok anu panjang dina dangdang gula pageragengan. Sinom sulukna nonoman bangsa boros harati surati bangsa boros harati surati. Tah pengulangan eta teh alok anu digelendengkeun ku sanes penembang. Teras dina saperantosna rengse tembangna eta aya alokna sami sareng alok dina pupu asparana sareng kinanti. Ieu mah eta ngemutan deui nya alokna teh kieu. Jika huma kala akar beak manten gunung nangon sing tarima kana kadar pepasten Gusti Yang Manon. Diteraskeun ku naon disebut teh madakeun nya madakeun alok sing tarima kana kadar pepasten Gusti Yang Manon. Ya, seperti gitu. Tah, dulur mang anu masih keneh satia nyarangan mang dina kasempatan ieu. Ayeuna urang lajengkeun diajar padalisan atau napi sabaris-sabaris tea nya. Urang cobian rumpakanna tiasa diuningan ke di dieu ku mang ditulis ya. Mangga padalisan anu kahiji. Sinom sulukna nonoman. Sakali deui. Sinom sulukna nonoman. Dan reureusna mung aya ditungtung ku nya ti kahijina mah naon lempeng. Sinom sulukna nonoman. Tulisan nu kadua. Bangsa boros karena tina tungtung swantana tadi. Bangsa boros harati surati lumayan rada panjang lihat deui. Sinom sulukna nonoman. Bangsa boros harati surati bangsa boros harati surati. Nah, alok bangsa boros harati surti. Nah, gunana alok dirinya kanggo ngemat margi bakal langsung karena suara anu luhur ya. Lihat deui. Sinom sulukna nonoman. Bangsa boros harati
surti bangsa boros arti surti. Diteraskan karena pada lisan anu katilu. Nah, undak pupuh papadaan. Ya, sekali deui. Undak pupuh papadaan. Lampilnya. Undak pupuh papadaan. Nah, teraskeun robah sari nuka warti. Robah sari nuka warti. Ya, pihan deui tina pada lisan anu kahiji. Sinom sulukna nonoman bangsa boros arti surti bangsa boros arti surti. Undak pupuh papadaan robah sari nuka warti. Ya, segitu helanya sampean. Ya. Mangga. Bangsa boros arti surti. Nah, yeuna teraskeun kana penulisan anu kalima. Dina tungtung teh robah sari nuka warti tinya endah rasa sanubari. Ya, kantun naikeun tina hadap ka luhur. Endah rasa sanubari. Nah, palisan genep. Saterusna ya, saterusna nu kacatur nah, lumayan ada panjang. Saterusna nu kacatur jadi ya saterusna nu kacatur nah dengan opat handap teraskeun tina sora eta langsung sanggeus ka bawah Sumedang. Nah, gampilnya sanggeus ka bawah Sumedang. Nah, sabei tina anu kagenep. Saterusna nu kacatur biasa diglosorkeun eta mah
variasi nu penting tina opat anu luhur karena opat anu handap ya. Ya. Jadi saterusna nu kacatur sanggeus ka bawah Sumedang teraskeun. Nah, pagerageung salin jenis pagerageung salin jenis ya. Nah, pada canu pamungkas hampir sami namun dicacag silana teh. Tah, apa tadi mah? Pagerageung salin jenis ganti ngaran turun jadi kawadana. Rengse ya. Coba orang ulang tina orang wihandi tetapi tina padalisan anu katilu terakhir ya. Sanggeus ka bawah Sumedang pagerageung salin jenis ganti ngaran turun jadi kawadana. Nah, teraskan karena alok ya. Mangga bedang cobian sasarangan uang sulang deui ti padalisan anu kahiji ya tamatkeun tapi urang rada di ancaan atau napi aya di selangnya sak disambung-sambungkeun. Sinom sulukna nonoman bangsa boros arti surti bangsa boros arti surti undak pupuh papadaan rebah sari nuka warati endah rasa sanubari saterusna ruka catur sanggeus ka bawah Sumedang pagerageung salin jenis ganti ngaran turun jadi kawadana. Dulur-dulur mang sadayana tamina alo-alo anu masih tetep ngelekeunan hoyong mikawanoh deui langkung mikawanoh kana tembang pagerageungan sakitu anu kapihatur dina kasempatan ieu dina ngawanohkeun pupuh sinom atanapi sinom pagerageungan kanggo salajengna
insyaallah dina waktu anu bakal dongkap urang ngalajengkeun kana pupuh salajengna eta pupuh dangdang gula. Sakedap dina sinom oge engke aya sababaraha variasi tangtos ke urang bakal di wangsulan deui nya ti ngawitan pupuh anu asmarandana engke urang wanohkeun aya asmarana pager agengan anu variasi anu sanesna kinanti oge sami kitu aya anu wanda anu sanesna dina pupuh kinanti dina sinom kantenan aya sababaraha wanda pager agengan dina pupuh sinom kitu deui dina dangdang gula anu insyaallah kapayun urang pedar. Atur nuhun hapunten anu kasuhun tina samakawis kakiranganana sakitu nu kapihatur sakali dihapunten. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.